falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling because I'm free. Nothing's worrying me. Ambu, ayeuna ujang teh tos kudu miang ka kota kanggo milarian ilmu tur ngumbara jauh jeung ambu. Sanajan abot rasa papisah, tapi ujang teh hoyong cita-cita tinakanan. Ujang, gara miang ulah kahalang ku ambu. Ambu mah teu kunaon, ambu mah kuat. Jigra tatan-tatan, cita-cita hidup teh singkahonta sagala rupina. Cek bahasa deungeun mah, you have to be sukses. Kieu ge ambu mah orang lembur ge, mun bahasa deungeun mah tong salah. Euleuh ambu, dugi ka kituna. Nyata hatinya ambu bade beberes heula. Mangga. Kumaha jadi sakola ka kota teh? Nya Jang, kumaha jadi teu? Puguh ge bingung ieu teh. Bingung kunaon deui atuh? Bingung teh ku itu ku ieu. Hayang manggudag cita-cita supaya diri leuwih maju. Boh dina pendidikan, tur hayang kakoncara atuh dina seni widang Sunda di urang teh. Nganya eta teh carana teh iwa kudu sakola di kota. Pan maraneh ge apal lian urang teh resep kana kakawihan oge. Hayang jadi artis, tah alasan ka kota teh. Sajabana tina diajar sok aya di ngiloan lomba. Mun ayeuna mah disebut audisi teh geuning. Atuh kudu pindah ka kota, bakal jauhnya. Sedih, asik rek jadi orang kota. Sugan we urang oge bisa meureun milu sakola babarengan di ditu. Ari ambu kumaha? Nya atuh ambu sorangan mah nyawa nu maturan. Sabada ditinggalkeun ku abah leuwih meurang kuring mah ninggalkeun ambu sorangan teh. Komo ayeuna mes-mes geuring, mes-mes rieut. Da di Bandungan ku keuring teh kana mondok teu tibra, dahar ge teu mirasa. Awahing kaleungitan pisan ku abah. Saeutik gedena pasti jadi pikir. Ari numbutkeun ambu kumaha? Puguh oge ngajurung-jurung wae ka kuring teh. Pajar cenah kudu cumpon ngaonta cita-cita teh. Keun ambu mah di dieu teu nanaon, majar teh kitu. Keun we ambu mah ulah patiting di pikiran. Kumaha satuju teu? Naon? Oh eta, satuju, alus pisan komandan. Bener eta teh. Atuh ari kieu asa mobok bangih gorowong, aya cukang komo meuntas, meunang bong bolong ti maraneh duaan nuhun nya. Nya sami-sami. Beberes keneh Jang, kade sing tarapi, bisa aya nu tinggaleun. Muhun ambu kanggo salin di ditu. Bral ujang bager geramiang ku ambu di jurung ku pidoana. Mugia naon ujang nu dipikahayang sing ditekanan aya ginulur ti Allah Subhanahu wa taala. Ngan omat we pepejet ti ambu mah. Naon teh ambu? Tong lepas ti kewajiban salat 5 waktu, sing bisa mehapekeun diri, pindah cai pindah tampian, sing bisa mulah milih jadi babaturan. Gaul mah norek jeung saha wae, nu kumaha wae ngan ulah campur teuing bisi jadi cilaka ka ujangna sorangan. Teangan ku hidup lingkungan nu sarae, meh luyujeng dawuhan Kanjeng Rasul. Lamun rajengan jeung tukang minyak sengit, sakapeung sok kabawa sengitna. Mun kitu deui jeung tukang pandal besi, sakapeung sok kaambe bau durukana. Muhun ambu. Omat sing bisa bawa diri, komo ku zaman kiwari matak pika hariwangeun, budak leutik geus asup kana geng motor. Naon geuning Jang ngaranna nu goel-goel kitu? Very good, very well ambu eta mah. Tah eta kewel well di kota hidup rek ngajar ti imah bibi. Omat sakali deui sing bisa mehapekeun diri, sok sanajan eta bibi hidup sasaat tadi teges ambu. Ngan omat weh hidup mah kudu bisa tumpa-tumpa. Kade tata krama, sopan santun, DP handap asor teh kudu salawasna dipake. Muhun ambu diestokeun. Jaga ucap, lampah, tekad jeung tabeat, ngarah pinanggih bagja salamet dunia jeung akhirat. Muhun ambu, amin ya robbal alamin.
Ambu, abi bade pios pamit ka kota. Doakeun supaya lancar segala rupina. Sareng ambu di dia oge cing sehat, tong patos teuing seueur emutan. Bral, Ujang, doa ambu marengan. Bismillah. Aduh, beteng teh meni kukurubakan kieu, asa lapar euy. Punten Neng. Bade tumaros, pami rumah makan nu caket di dieu di mana? OMG, hello. Sorry, lu ngomong apa ya? Aing nggak ngerti. Nya atus atuh Neng teu janten. OMG, I don't understand. Ayo cabut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Bu, bade ngagaleuh roti menawi aya sabaraan. Oh, kaku katujang meuli ukur roti hungkul mah sugan terek ngaborong. Sabar, inget papatah ti ambu, kudu sabar jeung kuat. Mangga Jang, aya tanu 2000-an. Pami caina sabaraan Bu. Ari ujang rek balanja atau nya sesuai segala ditanya itu sabaraha, ieu sabaraha, sok-sok atuh meuni dipapai. Sabar, inget papagah ti ambu, kudu sabar jeung kuat. Cinta eta mah 500-an Jang. Jang, tak aya artos alit, ngupas atuh. Gusti nu Maha Agung balanja ukur 2.500 mere duit 100.000 teu kira-kira pisan masih na balanja ka Apla atau ke Indo April sok aya wae pamulangan. Tos atos cekap keun wios da bi heula weh teu kira janten kapapanjangan janten sabarahaeun Ibu. Neng make jeung kalangan segala wah ge hanteu leuheung basa rek digantian. Nah, ari euceut tadi teh ngadon komen wae. Terus euceut tadi balanja naon? Henteu cuma ngan ngilumayan weh. Gusti nu Maha Agung, bahwa ieu ceuk ambu teh nu disebut netizen teh bisa nangan seukur komen tanpa dibarengan ku kanyataan. Belanja Neng 17.500, nu Ujang 2.500 janten 20 pas. Padahal mah wios atuh Neng meuni ararisin kieu. Hatur nuhun nya, mugia kagentosan sing langkung teu nu sakieu. Amin, teu sawios atuh teu ngaros kare repot da. Mangga di kantor heula nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha Jang tadi di jalan teh lancar? Alhamdulillah lancar Bi. Kumaha kabar ambu di lembur Jang? Alhamdulillah Bi aya hibar sok sanaos abi teh melang ka ambu teh. Da aya nama mas-mas gering, mas-mas rieup. Da ku kitu teh ya kalengitan ku Abah. Siga nama faktorna lain tina hawa atawa tuangan wae. Nu utama mah tina faktor emutan. Muhun sapertos nama Bi. Ayeuna fokuskeun heula diajar nu bener. Ambeh kapetik hasilna kaala buahna. Kege karasa mangpaatna Jang. Muhun Bi. Neng ka dieu aya lanceuk anak ku geus datang tempo geura. Kumaha, Damang? Alhamdulillah Damang, kumaha samulihna? Alhamdulillah, sehat. Sok dileut heula Jang. Ditampi. Neng engke barengan Ujang ningali kotanya. Mangga Mami engke dijajab. Hatur nuhun. Mangga. Eueuh, sakola teh meuni agreng kieu di kota mah ngerasa leueus kuring mah da. Lo kok ada di sini sih? Lo ada di mana-mana deh. Si Neng nu di terminal eta mah.
Waalaikumsalam, Neng. Abah ada sekolah di dia oge? Mohon. Oh, mau datang yang betahnya. Amin. Hatur nuhun, Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tari Kalang Sunda merupakan tari kereka cipta koreografer tari bernama Romo yang mencerminkan kecintaan pada tanah airnya, yaitu Jawa Barat. Kalang Sunda secara harafiah berarti batas Sunda. Arti kalang dalam bahasa Sunda berarti gurya tanah sebagai batas. Tari ini diciptakan oleh seniman asal Bandung, Gugum Gumbira, sekitar tahun 1960 dengan tujuan untuk menciptakan suatu jenis musik dan tarian pergaulan yang digali dari kekayaan seni tradisi rakyat Nusantara, khususnya Jawa Barat. Ujang, orang jalan-jalan yuk. Hayu, sareng sahawai nu ngiring. Sobat-sobat Abi pasti mah. Momi, hayu atuh. Hayu. Siapa takut? Waduh, pami ieu teh gedung naon, Neng? Iya teh, gedung Saparwa. Biasa nama sok dianggo olahraga. Oh, gitu. Nuhun. Hayu orang ka ditu. Hayu, Neng. Pami ieu teh taman naon? Iya teh, taman inklusi. Hayu orang duduk. Hayu. Bade ngadugikeun hatur nuhun pisan ka Kang Emil sareng Ibu Cinta. Teu hilap ka para tokoh nu seja nuhunkeun kareueus nanaman mojang urang Bandung. Khususna langkung ngajagi hirtes nu aya di kota Bandung. Anu parantos kakoncara di nagara Deungeun. Ah, mesin ini taman teh nya meni bararesih ieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya Ahmad. Jang, orang rek jadi badak Bandung ya. Ayo Ujang teh ngiring oge geuning seru pisan atuh. Hayu atuh orang lanjut deui. Ayo. Jang, meni olohok wae. Naon? Ayo lanjut weh. Hi guys, check this out. This is banana chip, a typical Sundanese food whose raw material is made from banana. How does it taste? Very good. Thank you, Nia. OMG, guys, kita harus ikutan gak sih? Iya, kita harus ikutan. Iya nih, harus. Harus banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Alhamdulillah, anu dipihareup sadayana paminton parantos tiap. Supados tenyang kolong kana waktos urang kawitan. Bismillah. Anu dipihormat para juri gerecep ngarojong acara sumping dina waktosna meunteun para paminton. Anu dipintonkeun mangga urang kawitan emprak sadayana.
Namaku Bento, rumah real estate. Mobilku banyak, harta melimpah. Orang memanggilku bos eksekutif. Pokok papan atas, atas segalanya asik. Lambang RI jero ngandung harti lamun beungeun diamalkeun persatuan tangtu tembok tercukup disebut agatawan apal ngabiwir bineka tunggal ika maksud kami selir bangsa beda-beda tetapi asal saged beda tapi oge bakat-bakat siswa nu nembe dipintonkeun ku saderek rerencangan urang nu kitu saena. Simkuring reueus pisan kana kamonesan putra-putri di ieu SMP teh. Mugia langkung berprestasi kanggo siswa-siswi di SMP ieu. Amin. Mangga urang tejengkeun wae kana pangumuman anu kapilih kanggo ngawakilan tur seni budaya Sunda di SMP ieu. Di antawis juru gitar, juru tari modern, juru tari tradisional, fashion show, jeung sajabina. Siswa nu kenging piket gol nyaeta di SMP ieu ngawakilan SMP-na kaluar kota nyaeta Juru Kawih Ujang. That I won't be on my own. Yeah, I love this feeling right now. I wish you were here with me. 'Cause right now everything is new to me. Alhamdulillah Ambu, Abah, cita-cita Ujang kacumponan. Hatur nuhun nya kasadayana. Mugi Ujang tiasa juara teras dugi ka tingkat nasional. Amin. Pesawat dengan manifest 8 orang jatuh di jalanan kota Elmina, tak jauh. Right now, I wish you were here with me. 'Cause right now. Guys, gawat. Kalian lihat gak sih pada tadi? Jangan-jangan itu pesawat yang dinaikin Ujang. What? Yuk kalau ngomong kemana aja deh. Ngomong nggak mungkin itu Ujang. Oh my god, don't cry boy. Ini serius, jangan bercanda dulu. Tolong Queenie. Oh iya. Halo? Hah? Ambu.
Ujang, anak ambu, cita-cita hidup terus tina kanan. Tapi ambu yakin lakon hidup teh teu acan rengse. Ujang, ambu teu terang hidup aya di mana. Tapi ambu yakin doa ambu pasti marengan Ujang. Sakapeng sok kabawa minyak sengitna. Sakapeng sok kabawa seungitna. Kembali ke Anda. And action. OMG. I wish you were here